Saung Nusantara ini adalah penampakan Ya kene caranya saya nyimae kekuatan sok menang Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saung Nusantara dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di channel Saung Nusantara. Semoga para sahabat selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi sebuah kampung yang sudah ditinggalkan sama penghuninya, dan kita nanti akan lihat entah berapa rumah lagi, entah berapa penduduk lagi yang masih bertahan di kampung tersebut. Dan kampung ini adalah Kampung Kubang yang berada di Desa Purwaraharja. Terus saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa like, kemudian subscribe dan di share. Sahabat Saung Nusantara, ini adalah penampakan dari Kampung Kubang yang dulunya di sini banyak sekali rumah, namun sekarang hanya tersisa beberapa rumah lagi dan sudah dialihfungsikan menjadi tempat lahan pertanian. Nanti kita akan berbincang-bincang mungkin dengan warga yang ada di sini tentang keadaan Kubang hari ini seperti apa. Nya sabari jeung mukut bawa bating. opa 2 poin itu Oh, bapaeun. bisa pergi gitu barang damel naon. Heeh. Ayeuna 2 poeun itu nya. 2 poin. Lumayan lagi kita mati rumah. Wah, lintah mah di kaluman. Tabungan dina eta mah dina doma. Pacar warga kota sing teu mah. Heeh. Ieu teh baheula teh imah di dieu teh nya. Pohon itu teh kelas ini dimae. Aya butuh cai teh. Nah, cara receh. Cara receh ya di atas cari lagi. 11 imah teh ya, baheula teh. Mohon kamu. Anu ka Campaka pilihna teh nya, anu ka anu kam eta nya lindung mana ieu teh imah saha? Eta mah bumi itu teh dimae eta Kang Aruk. Kang Aruk di dieu. Mohon ieu mah ilah, Ari di dieu saha? ilah Majen Campaka. Oh, anu ngalihna ka Campaka. Ari ka ditu tuh. Itu mah jelas bumi ini anak almarhum. Aya nolong nih. Heeh. Bumi ini anak. Nya da baheula mah kan lemur gede ieu teh nya. Mohon. Ya kene caranya. Saya nyimae mah ngaralihnya paling tinggal Mang Holis nu kiat. Heeh. Tinggal seorang deui meureun Mang Holis namanya. Jadi kampung mati aya mah. Mohon aya.
Dan untung aya kan emang holis jadi kita merenung kiat kayak gitu. sekalian aya butuh cai teh. Nah, cara rese. 11 imah kan ya. Anu ka Campaka pilih natenya anu ka anu kampung kayaknya lindung bener. Wah. Ari peuting sok di dieu. Iya sabarang nih oke. Atas bahasa anu nitir teh bahasa pas eta rugrug teh jeung punuk ka teh. Punuk kuwu geuning. Heeh. Tadua dinten harita yakin ari katos kartilu dintenna. Iya cek aya ngajikan teh. Lebar. Asa henteu nya asa kitu geuning sareng urang kali. Heeh. Asa kan enggak sedih kubang ini kan pai hirup oge kumang ka di kubang. Da jeung Beda sabenerna aya aki mah ari. Kang Olis bakal maihkeun kabarokahan. Lebar. Ini tanya linung. Heeh kitu eueuh keur jelema anu Anu ka cai, sekalian ka dia yang cai. Alhamdulillah. Ari aya ukur cai-cai wungkul maneh. Lamun eueuh mah geus ayeuna sok paling urang di solokan meureun hayang naheur oge Nah, naheur cai ka paling dinya we nyokotna. Iya mah ukur cai sangu tuh ukur sangu poe aya. Dengan para sakurang. ngarareunah atuh di jero teh geuning. Ari obat ah. Bahasa ieu teh nu kan ieu teh sunggulan. Heeh. Papan teh teh. Beugi ka dieu. Uluran teh teu ngagoblos. Ari tos digantos ieu tos beres. Keur teh urug eta geuning. Heeh. Cek engke. Mana hawuna belah mana itu? Eta bari dinya tahu. Yuh, keur masak naon itu? Nih, teh masak iya kan bisi tercekap itu. Oh, cai. Lah, loba itu ge. Bisi tercekap ya. Ngarareunah da sebenarnya mah betah atuh dina. Abi mah puluhnya nung teh benten aya umur sareng ieu jodoh benten ngali ka ieu. Heeh. Da hoyong ku hoyongna mangan kumaha ari teh ada modal. Nyakeun yang mudah-mudahan aya milikna. Amin mudah-mudahan. Tenang ngareunahnya tiis. Abi mah puluhnya satos teh aya satos teh aya ieu gitu rencangan di dieu. Kitu asa haneut we gitu. Teh aya sugan sieun itu ieu teh aya. Ari peuting kumaha mun peuting tah? Wengi nya. Lamun mun datang peuting tah tara ayana naon? Nah untuk biar mindari puluh. Nya sugan gitu kan aya kuncina teh doma. Heeh. Tong bujang-bujang kitunya. Doma basan ngadamar benten ronda jam 11 wengi. Ieu ceuk ngajikan teh. Aya doma cenah di sada. Lungsur abi teh kadi. Di kitu dudugi ka ditu tuh nu ngadamar benten. Alhamdulillah teh nana. Monyet sok aya ka dieu. Wah. Sok aya tara monyet. Ngantara ka dieu kitu monyet. Heeh, geus hari betah mah lah. Alhamdulillah pun naon atuh aku. Urang teh. Urang betah oge. Daripada perlu Penting meuli.